Google Chrome, ketik https://guracondong.wordwall.net. Tuluy enter. Salajengna nyaeta nyieun akun ngagunakeun akun Gmail. Sanggeus kitu, dina nyieun media pangajaran, klik create activity. Aya sababaraha rupa template dina Wordwall. Dina ieu video, simkuring sareng rencangan simkuring ngabantun template anu game show quiz. Dina instruction eusina mangrupa clue atawa soal. Dina nyieun instruction teu ngan saukur bisa diketik, tapi bisa oge ngaliwatan gambar. Dina answer atawa ngajawab, asupkeun jawaban anu bener jeung jawaban anu salahna. Saupama jawaban bener, pilih checklist. Saupama jawabanna salah, pilih cakra. Nalika bakal nambah soal, klik add question. Cara nyieun soalna sarua jeung cara nyieun soal anu kahiji. Kitu deui satuluyna. Saupama nyieun soal rank C, klik done. Sanggeus kitu, klik share pikeun ngabagikeun link soal. Saupama milih public, dibagikeunna ka guru-guru anu sejen. Tapi saupama milih assessment, nyaeta dibagikeunna ka siswa-siswa. Aya anonymous, aya oge enter name. Pilih anu enter name. Atur waktu pikeun siswa ngerjakeunna. Tuluy klik start. Sanggeus kitu, linkna di copy paste ka WhatsApp group atawa ka Google Classroom. Lengkah anu kahiji, klik link anu geus diberekeun ku guru ngaliwatan WhatsApp group atawa Google Classroom. Tuluy eusian ngaran. Sanggeus kitu, klik start. Sanggeus kitu, kerjakeun sisindirana kalawan bener. Lamun bener, bakal aya tanda checklist. Lamun salah, bakal aya tanda cakra dibarengan ku jawaban anu bener. Dina ieu soal bakal aya bonus round. Pilih salah sahiji. Saupama beres ngerjakeun, bakal aya penteuna. Klik show answer.
Sangkan bisa tinggali punten mana anu bener jeung mana anu salah. Saupama siswa beres ngerjakeun eta soal, klik my result. Ku kituna, guru tiasa ningali hasil jawaban siswa.